minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna darban ghairu mubarrah fa in ata'nahum wa fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Fa in fa'alna bi an azharna nusyuza fa in fa'alna maka lamun migawe iya nisa bi an azharna kalawan arep yen tangga zahirkeun iya nisa an nusyuza ing nusyuz fahjuru maka ngareheng sira kabeh hunna ing nisa fil madaji'i ing dalam tempat turu. Ai tazilu tegese ninggalkeun sira kabeh hunna ing nisa fil firasyi ing dalam amparan. Watruku lan ninggal sira kabeh mudaja'atahunna ing marendene nisa ayen nauma tegese turu mahunna sertane nisa. Wa hadzal hajru lan utawi kilaiki ngareheng la goyata iku orana panungtung iku maujud lahu kadue hajru li annahu karna satune kalakuan li hajati solahiha iku karna butuh maslahate nisa. Famata lam taslu maka samangsa ora patut ya nisa fal hajru maka utawi ngareheng bakin iku kang tetep. Wa in balago lan sanajan tumeka ya al hajru sinina ing tahun kabeh. Wa mata soluhat lan samangsa patut ya nisa fal hajro maka ora ngareheng iku maujud. Wa ing daba'dil ulama ilan munggu sawareh pirang-pirang ulama goyatul hajri utawi katoge ngareheng syahrun iku sabulan. Wandribu lan mukul sira kabeh hunna ing nisa dorban kalawan mukul ghairu mubarrih kang ora natoni KDRT. Wa huwa lan utawi ya dorban ghair mubarrih alladzi la yaksiru iku kang ora mecahkeun iya dorban uzman ing tulang wala yushinu lan ora ngagorengkeun ya dorban uduan ing anggota ai dorban tegese mukul ghairu syadidin kang ora banget wadzalika lan utawi mangkono dorban ilam yarjina iku lamun ora babalik ya nisa bil hijroni kalawan ngareheng. Fa in atana maka lamun nurut ya nisakum ing sira kabeh kita pasti mengenalna macana cepet kuduna lamun nyaho eta ge lamun aya coretana fima ing dalam barang yuradu kang den karepaken yama minhunna saking nisa fala tabku maka aja muri sira kabeh aila tatlubu tegese aja muri sira kabeh alaihinna ing atase nisa sabilan ing dadalan di kenalan make lagu mah tinggal lu nyoret pikiran ayat torikon tegese dadalan ila dorbihinna maring mukule nisa ngantuk zulman kalawan zolim waj'alu lan ngajadikeun sira kabeh ma ing barang kana kang ana iya ma minhunna saking nisa ka'alam yakun kaya arep yen ta ora ana hobaran ente iya hobaran lah lumayan ngaji sebalik deh kana waj'alulan ngajadikeun sira kabeh ma ing barang kana kang ana ya ma minhunna iku tetep saking nisa ka'alam yakun
kaya repienta ora tinemu iya ma fa inna taiba maka satu wong kang tobat minadzambi saking dosa kaman iku kaya wong la dzamba kang ora na dosa iku maujud lahu kadue man sakila mau jan ayo mau jan ain iya salona unu ngampian ya jual be ya lumayan nih bagus sih salona mantep. Nah kamari urang teh diparentah bager kanu jadi pamajikan cek pamajikan mantep ya kena ya tita bager. Nah kurang coba bageran geus di bageran ternyata ngaran rumah tangga mah atuh aya bae tak tektok na lain budak bae ngompenan tak tektok lato-lato toko ternyata dina rumah tangga ge aya tak tektok na geus di bageran kurang bager kumaha Mang Oji ka pamajikan ternyata kadang-kadang rumah tangga mah aya bae ujianana gogodanana aya bae sehingga timbul tingkah laku seorang istri tea anu dikatakan nusyuz. Nah ieu kumaha ye ketika seorang pamajikan tea migawe sesuatu anu mana eta sesuatu tea kaasupna nusyuz eta kaluar tina bakti terhadap salaki. Jadi lamun aya pamajikan nusyuz ieu kudu kumaha. Nah ieu wasiat Kanjeng Nabi teruskeun ku urang. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji' fa in fa'alna maka lamun pamajikan migawe naon bi an azharnan nusyuza surahna teh eta seorang pamajikan geus jelas terang-terangan nusyuz geus termasuk nusyuz kaluar tina bakti terhadap salaki meureun lalakina teh gawe beak dicacaplak digoblok-goblok malah mah atawa padahal mah lalakina biasa bae tapi ngalunjakna luar biasa eta pamajikan meureun mantas dipuri kasurupan tah ieu geus nusyuz awet teh nusyuz kos kitu teh kaluar bae teu make tiung boh horeng nongkrong di Citra panyahoan. Nah fahjuruhunna fil madaji maka tinggalkeun eta awewe pepegatan lain awas lah salah denge tinggalkeun eta awewe fil madaji dina tempat hees bae libur heula tuh ulah waka main bola penting ieu mah ayu ataziluhunna fil firash tegasna mah tinggalkeun dina amparan watruku mudaja'atahun tinggalkeun ulah waka hees bareng tinggalkeun heula tuh ajeun tinggalkeun ulah waka baturan coba kesepian apa henteu ternyata henteu aduh sialan sugan teh butuh kene ka urang horeng teu aduh tinggalkeun lah ulah waka hees bareng tinggalkeun misah kamar bela misah kamar ulah waka misah kamar bela bahaya misah imah mah bisa-bisa urang nu diusir. Nah misah kamar bela na ieu wa hadzal hajru la goyatalahu ieu ninggalkeun kos kieu teh eueuh tungtungna nya terus bae karena naon li annahu li hajati solahiha anu mana ieu maksud tujuan daripada ninggalkeun henteu hees bareng teh supaya bager deui pamajikan. Pan kadang-kadang mah unggal poe kapanggih mah bosen sugan sapoe sapeuting teh henteu panggih kangen sapeuting teu dipaturan hees rindu dah sugan kitu tah sugan gitu
Pamata lam taslupal hajru bakin di mana-mana can beres kene bae masih ngalunjak kene bae ye pamajikan pal hajru bakin maka ye ninggalkeun henteu hees bareng ninggalkeun pamajikan dina tempat hees bakin teruskeun heuh mun bisa mah lalaga be mana nah deui mungkin ajur. Terus baeta salaman can beres mah salaman can ngabageran mah wa in balagosinina sanajan nyampe satahun bertahun-tahun candaikeun nurut kene bae terus tapi nawamata soluhat pala hajro di mana-mana pamajikan geus bager deui geus normal deui keadaanana tingkah lakuna geus teu nusuz deui pala hajro atuh ulah ditinggalkeun baturan deui gitu. Wa ingdal ba'dil ulama tapi cek sawareh ulama goyatul hajri syahrun ari batas ninggalkeun teh sabulan misah kamar misah ranjang tuh sabulan teu daek cager keneh bae mah geus baturan di bae tuh. Wandibuhun nadorban goiro mubarlih tah tadi pamajikan teh geus nusud eta ditinggalkeun laina bener maka malahan mungkin ngalunjak malahan mungkin nusuz malahan mungkin parah wadribuhun nadorban goiro mubarlih gebug pukul eta pamajikan ngen mukul nate goero mubari ulah nyampe melukai mukul anu henteu melukai teh kos kumaha emang wa huwal ladzi la yaksiru uzman mukul anu moal mantak motongkeun kana tulang anggota tulang teh moal bakal potong wala yushinu udwan moal bakal lecet. Jadi mukulna teh dorban goero syadid mukulna ulah bedas tein sekedar mepelingan neng ulah kitu atuh tah rada digentakkeun ngomongna digentakkeun mungkin ngagentak horeng wajikan waduh bahaya ai bakalna ngalawan mah mending ulah wadzalika illam yarji nabil hijron na ye dipukul ge menang dipukul tapi mukulna ulah bedas illam yarji nabil hijron lamun teu daek babalik teu daek cager geus ditinggalkeun dinanggon hees teu daek cager keneh bae mingkin nusuz bae na ye mah dipukul dibere arahan dibere nasehat dinasehatan neng atuh lah kitu wah ya dicoba dah beak dinasehatan barang kitu narima didinya masya Allah kaubaran ku nasehat didinya ngarasa salah langsung minta hampura pamajikan nah iku maha fa'in atonakum palatabgu fa'in atonakum maka lamun seorang pamajikan geus nurut deui geus bakti deui pokona mah fima yuradu minhun kenyataan sudah sesuai ekspektasi geus sesuai harapan geus sesuai kahayang urang teh pamajikan teh kudu kos kitu nah mantep ye nah ye lamun geus kos kitu pala tabgu awas ulah sok neangan ayalatat lubu alaihin nasabilan ulah sok neangan celah kumaha carana supaya bisa mukul ka eta pamajikan ulah neangan kesalahan deui ulah neangan kesalahan deui semata-mata melampiaskan kemarahan ulah ari geus nurut mah geus ulah dibahas deui waj'alu makana minhunna ka'allam yakun jadikeun naon nu terjadi kamari teh seolah-olah henteu terjadi naon nu geus terjadi seolah-olah henteu terjadina naon bae geus ulah dibahas deui masa lalu biarlah berlalu jadikan pelajaran untuk tahun depan untuk tahun baru urang bebener rumah tangga anu kamari darderdorna luar biasa kuari mah rada dikurangan anu kamari aya darderdor kuari mah coba supaya ulah darderdor
Karena naon fa inna taiba minadzambi kamal la dzambala, karena sanyana jalma anu tobat tina dosa eta sarua kos eueuh dosaan bae. Jalma anu tobat tina dosa eta kos jalma anu eueuh dosaan bae. Jadi geus ulah dibahas kesalahanana, geus kajeun biarlah berlalu kuari urang beneran babarengan siling hampurakeun. Nah ieu pas jasa jeung tahun baru ieu urang ieu momenna. Nya ieu urang tahun baru ieu ngadoa mudah-mudahan di tahun baru ieu menjadi lebih baik dari diri urang, dulur urang, keluarga urang. Mudah-mudahan di tahun baru ieu menjadi lebih baik deui, menjadi berkah deui. Mudah-mudahan urang selalu disehatkeun awakna, dilimpahkeun rezekina, dibere semangat terus dina pangajian. Ulah eureun-eureun dina niat ngaji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.